warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ibayuneun sadaya ahli silsilah wabil khusus guru agung warasa abang anu ayeuna nuju di sina rasa teh ayeuna teh nuju di aya acara di antawisna terus berjalan di asar kamari di lohor kamari zikir 80 jam non-stop. Jadi siang wong itu zikir we itu dari kir bikin tadi abi tabur 1 ke tabur 2 itu dari kir kene ayeuna nuju Panamatan malam minggon tabur 10 enjing teh terduhur teh acara musik mancing engke dinten Minggu apa Senin ya anu ngagubiang teh dinten Minggu bisi bade ngariringan ngagubiag lauk emas laukna saton sakintal 11 kilo hiji saton sakintal 11 kilo sakilo itu iya saton sakintal sakilo saton sakintal sakilo jadi saton langkung bebas eta mah laukna rageun saha we eta nu bari ngiri asal kersa ngabubian tapi teu meunang mawa sair ku pandangan we eta marotah we heula geus mabok akara muncul bebas eta muhun bebas eta mah dinten minggon nah sakantenan pawei aya pawei natura teh hasil bumi di seluruh Indonesia dipanggul biasana abi grup Malanggong sok nyandak sanes biasana ada ayeuna bade nyandak terus persiapan bangsa walu siem bangsa walu badag terus sampe terus cau atah cau asa nu karana itu we ngalut ngebandal eta teh huluna tos aya di sirna rasa buntutna panjang kene aya di Ciomas parame we pokona mah bangsa pokona mah di Jawa Tengah di Majenang di Aceh sok araya jadi ningan raramean ngiring bingang terus aya wayang resep wayang kan tinggal wayang terus anu resep ngaos Quran seperti tadi Pak Ustaz Nurdi Kori juara dunia mungkul bangsa Samsuri Firdaus Haji Mukmin terus tahun kamari mah ya Syekh Rajib di Aceh Samsuri Firdaus di luar pulau sok haladir eta teh di acarana dugikeun ka kaping di September di kamari kaping 24 ceuk luah rek ngiringan we sajamah dikir nya teu sawios rek ngagubiakeun awe cek mangujud teh teu naon-naon bebas atawa rek ngilu naonanya rek ngilu pawei nawe teu naon atawa sapertina bade naonnya pokona mah komplit teh artis di ibu kota we sarumping di antarana Paramita Rosadi Paramita Rosadi eta bari sarumping di mana-mana datang hari urang leugeut datang nya gitu cek ibu teh boga ongkos Haji Dayat teh kana mobil Haji Dayat da kerjaeun ieu ge da moal lebih orang mau mobil moal berat mau mobil mah paling ditah numpang nya teu caksi di pengajian itu nya asa-asanya tapi nyana
itu ngiring binga kusabab nu mata kurang jadi galau, jadi sedih, jadi penyakit teh kusabab urangna jarang bunga, kusabab urang mumet wae rieuh wae ngadoana teu baleng wae. Naon ngadoana? Teu boga duit. Nya pikir ka mana-mana oge. Teu boga duit, tuluy. Tapi lamun erek pokokna mah pasti bakal boga duit. Bakal naon ucapan teh doa. Mata sakirana ucapan anu teu paralugu ulah diucapkeun. Abi rek kadituruh jadi kahalangan, ulah sepertina cukup saduri teh lah kagok lieur, kagok maju. Kagok lieur mah lieur we tuluy, mata kagok maju tuluy we. Kagok beung gitu. Kaji daya teh kagok beunghar ha. Maghrib newakan lauk aduh. Asa kagok beunghar gitu. Jadi ulah aya kata-kata anu negatif nu diucapkeun urang. Engke balikna ka urang nyarira. Pokokna mah ti mulai ayeuna ngobrolan nu alus. Aduh. Ngobrolan sarae gitu. Jadi nu matak jadi urang hese sagala teh ucapanna tah. Aya nu mere sumbangan boro-boro mere ka maneh urang ge hese, atuh nya hese we tuluy. Itu matak lah beunghar urang mah. Maka bakal beunghar. Itu tah. Maka seperti tadi ayeuna dina sasi ayeuna teh sasi Muharram kaping sebaranya 27 tadi 2 ayeuna malam 27 Muharram kaping 2 genep malam 27 mim dina sasi Muharram teh nyaeta mujahadatun nafsi, merangan hawa nafsu. Merangan hawa nafsu naon? Tatkala urang hoream ibadah maka kedah diperangan, maksakeun tahajud, maksakeun salat duha, maksakeun zikir, terutama zikir la ilaha illallah. Kantenan ayeuna malam Jumat. Malam Jumat teh pasunatan apa hidayat? Oh isi kababagat. Nah, aya pasunatan langkung abdol nyaeta nyeueurkeun ngaos sholawat. Lain kanu kitu wae, amin. Lain pikiran teh konekna teh kanu kitu. Oh eta udah penting. Nyeueurkeun ngaos sholawat terutama dina malam Jumat ayeuna. Maka Kanjeng Nabi hiji waktos kan terus nyarios. Ya Umar, ya Abu Bakar Siddiq, ya ashabi, kuring rindu, sarindu na saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kasaha ya Rasulullah, kuring teh rindu ka ikhwan, rindu ka dulur kuring. Saur para sahabat, ya Rasulullah kan kuring teh dulur salira, dulur sesama muslim seseurna. Saur Kanjeng Nabi lain ari anjeun mah lain dulur kuring tapi sahabat kuring. Terus anu ku Gusti Rasul dipikarindu nu disebutkeun ikhwan alias dulur saha? Saur Kanjeng Nabi nu disebatkeun dulur kuring, kuring nepikeun ka rindu bener nyaeta jalma-jalma anu hirupna can pernah ningali kuring tapi keyakinana sarua malahan mah ngelehkeun jalma-jalma nu pernah ningali ka Kanjeng Nabi. Kuring Adam eta mah saha nya model urang kieu ari urang sajaman teh sareng Kanjeng Nabi teu kantos ninggal rai Kanjeng Nabi teu tapi urang masih cinta ka Kanjeng Nabi tah urang anu rindukeun Kanjeng Nabi teh malahan saur pangarsa Abah talkir dikir teh nyaeta ngamilik tilu surga. Surga mana? Hiji surga ma'wa, kadua surga naim, katilu surga firdaus. Kangge saha teh?
Jami nutos kenging talkin bari jeung ngamalkeun dari cara ngamalkeun dan seni sareng. Hiji waktu malaikat Jibril hiber satarik-tarikna ditaruh ku Gusti Allah. Jibril aina Jibril rekaman anjeun Jibril hiber satarik-tarikna. Saur malaikat Jibril kuring hoyong dugi ka surga ma'wa. Saur Gusti Allah, ya Jibril, seandainya anjeun boga jam-jam ditambahan 100 tikel tibatan ayeuna aya. Tuluy anjeun ibadah jeung hiber ereka surga ma'wa sartarik-tarik anjeun moal nepi. Namun sababna ku sabab surga ma'wa khusus diciptakeun keur umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeun ibadah mangrebu-rebu tahun dibandingkeun jeung ibadahna umat Muhammad sok sanajan salatna bari malaweung. Gusti Allah cinta keneh kana ibadahna umat Kanjeng. Naon sababna? Saur malaikat Jibril, ku sabab anjeun mah daek ibadah daek sujud teh teu diparentah ku kuring, tapi umat Kanjeng Nabi ibadahna dipiwarang ku Gusti Allah. Ibu tadi sholat isya ke depan teh dipiwarang teh ku Gusti Allah. Dipiwarang teh dipiwarang. Da ajengan mana ustad mana nu nitah sholat. Pami surabah anu mah abah pada tara miwarang netepan. Sahan miwarang netepan, nu miwarang netepan mah Gusti para ajengan mah pur nyampeikeun rek salat heuh henteu teu kajen teuing. Karena ieu ngan kunci kebahagiaan urang di dunia jeung di akhirat kumaha salatna. Duduk di situ duduk lagi naon sih. Gitu. Jadi malaikat Jibril hiber satarik-tarikna salilalilana tetap moal dugi ka surga ma'wa dan dikhususkeun surga ma'wa kangge umat Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril mah ieu waktu dititah ka surga. Ieu waktu dititah sumping ka surga ternyata aya cahaya ngaguring langsung sumujud eta malaikat Jibril, hadza nurun azimah, hadza nurun azimah, hadza nurun azimah. Ieu cahaya pangeran kuring, ieu cahaya pangeran kuring anu agung. Ari teh aya awewe nu ngomong lain Jibril. Ieu mah lain cahaya Gusti Allah, ieu mah cahaya kuring. Aya bidadari seuri nepikeun ka huntuna katinggal. Aya di dia istri lamun seuri huntuna katinggal langsung keluar cahaya. Moal aya. Eta teh cahaya bidadari. Kantenan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mah ka mana-mana Pak Haji Daya tara aya kalangkangan. Ari Haji Daya teh kalangkangan teu? Eta beungeutna kalangkang hungkul. Kanjeng Nabi mah ka mana-mana awan teh nuturkeun. Nutur we. Ya Allah. Asa urang can pernah ditutur ku awan ya. Ditaros. Naon sababna Kanjeng Nabi beuti halangan ku awan sehingga Kanjeng Nabi teh aya kalangkangan. Saur Kanjeng Nabi ditaros ku sahabat kitu. Saur Kanjeng Nabi lamun mah eta awan tengah halangan kuring tangtu matahari bakal lebur eraeun ku cahayana Kanjeng. Jadi muncul urang mah kalaka balik kalangkang. Jadi matahari nu aya kalangkangan. Naon sababna? Cahayana leuwih wadag tibatan cahaya matahari. Eta Kanjeng Nabi teh. Matak batur mah para ulama, para wali, para habaib ngarang. Aya ngarang deba, aya ngarang siduror, aya ngarang maulid berjanji, aya ngarang musagala tentang sholawat. Terutama kan ayeuna malam Jumat teh seueur, nu maca deba, nu maca siduror, nu maca berjanji. Naon sababna? Ku sabab
saking ku cinta ka Kanjeng ari urang manakiban masa galana hiji dalam rangka memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad nomor kedua Qur'ana tadi aya ku Zanuddin terus sholawatna ku hari diwacakeun tuluy aya tanbih tuluy aya tawasul tuluy aya manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terutama kana manqobah ari manqobah mah percaya heuh henteu kajeun nu urang mah percaya we da eta teh karomah ku percaya nage pasti bakal kabarokahan wiadei dina sasi Muharram ayeuna teh saur bangsa abah dina kitab Fadhailus Suhur mimna nyaeta mujahadatun nafsi inna nafsi la amaratun bisu'i illa marrahima rabbah saur Gusti Allah sanyana nafsu sok marentah kana goreng waktuna ngaji ditah sare kudu cek bahugus mau teh aya nya beurang nonton si Starla beurang keur ramena bahugus mah waktuna ngaji tunduh kaluar di pengajian cenghar da emangnya waktuna zikir hayang zikir loba tasbih murah kaluar we udun eta cenghar komo bari jeung gaplenya aneh teu arti aduh ya Allah naon sababna urang kudu merangan hawa nafsu saur Kanjeng Nabi roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar tatkala harita Kanjeng Nabi tos perang ngalawan orang kafir ngangkatkeun pedang ngangkatkeun tombak jeung panah mulih ti pamperangan saur Kanjeng Nabi ka para sahabat urang geus balik ti perang leutik menuju perang Badar ceuk sahabat wa ma jihadul asgor ya wa ma jihadul akbar ya Rasulullah ieu perang sakitu sini kocorkeun leutik disebutna nyaeta perang leutik terus ari disebutkeun perang Badagna mana nu disebutkeun perang Badagna teh nyaeta merangan hawa nafsu ya Allah bener dah merangan hawa nafsu cacak-cacak dina perang leutik lamun terbunuh maut syahid komo lamun dina perang Badag nu penting mah urang aya perlawanan heula indit ka pangaosan acan oge indit geus eleh oh eta mah lain maut syahid eta suhad mah eta mah maut suhad mah eta mah acan oge berangkat tos eleh berbeda sareng kieu berangkat entos tapi di pengajian kagoda alias terbunuh kunaon sare we ngundutan oh berarti eta mah terbunuh tapi entos nalangka ku sarena oge meunang menang ganjaran timan atuh ngeunang jeung sarare we ari sare menang ganjaran mah menang beureum kitu dah jadi cacak-cacak dina perang leutik ngangkatkeun pedang tuluy urang terbunuh disebutna maut syahid komo lamun angkat ka pangaosan komo lamun urang salat komo lamun urang zikir ka Gusti tatkala nuju perang hawa nafsu perang Badag teh urang eleh nu penting mah urang tos berjuang tos berjuang mata kade ieu hawa nafsu teh 10 Muharram teh salah sawiosna ditampi tobatna Nabi Daud alaihissalam kuninga ibu naon dosa Nabi Daud atuh ngomong mun teu nyaho jawab buah brek nerangkeun terang teu bijiji terang teu tah berarti abi ngeunah karena nerangkeunna da can nyaho mana dosa Nabi Daud alaihissalam dosa Nabi Daud alaihissalam teh cek hiji riwayat tos gaduh istri 100 kan adi
Cek hiji riwayat tos gaduh bojona 1000. Coba lamun Pak Ustad Nurdin boga pemajikan 1000. Cek Haji Dayat teh kira hadi kolor. Terus wemer mukaan kolor teu kaur mandi perang deui, mandi perang deui. Enton 1000 lah atuh 100 mengucuk. Boro-boro 100 hiji oge teu kuat. Cek hiji kaol 100, cek hiji kaol mah 1000. Tos gaduh istri 100, artinya 100 nah. Tos gaduh istri 100, terus Nabi Daud teh rapat jeung gegeden kerajaan Nabi Daud. Cek ibu teh naon betul bawa teh Nabi Daud gaduh istri, ari bapana Nabi Daud teh saha? Bapana Nabi Daud saha? Bukan. Nabi. Samemeh Nabi Daud non? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Ibrahim. terus atuh. Yakub. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, terus Ismail, Ishak, Yakub, Yahya, Sulaiman, Daud. Sulaiman, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, non? Yakub, Zulkifli. Zulkifli. Nemeh Nabi Daud, Nabi naon? Zulkifli. Zulkifli. Musa teh. Musa pamit lepat Nabi Musa. Matak Nabi Daud istrina seueur kusabab sadean sa Nabi Daud dah. Beberapa selang kemudian Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa alaihissalam lalaki teh teu aya di Barunu, gebrol lahir pamageut dibunuh, gebrol lahir pamageut dibunuh, gebrol lahir pamageut dibunuh. Otomatis awewe seueur is pamageut teu aya, pamageut teu aya. Maka di zaman Nabi Daud alaihissalam gaduh salaki iji boga pamajikan 100 atau 1000 teh wajar. Naon sababna? Jarang jalu pamageut jarang. Kan awalna dibunuhan wae ku saha? Ku Firaun. Tos gaduh istri 100 Nabi Daud alaihissalam rapatlah. Tos rapat tuluy aya manuk hiber dituturkeun ku Nabi Daud, ieu manuk alus-alus teuing. Ternyata dituturkeun nepi lah ka tempat mandi, duka walungan, duka WC, duka naon. Ternyata di eta tempat mandi aya awewe gulis luar biasa. Cek Nabi Daud, oh ieu teh salakina teh menteri alias anak buah urang. Jorojoy weh Nabi Daud gogo. Padahal syariat Nabi Daud teu meunang nikah talung 100 sih. Usaba bogo politikanlah Nabi Daud kumacarana lamun dikawin eta istri usaba boga kene salaki kan moal mungkin. Oh geus ge we ayeuna mah salakina we dititah perang. Dititah perang we ari teh terbunuh. Tos terbunuh kakara eta istri ditika ku Nabi Daud alaihissalam. Ta dorakana teh eta sanes doraka kunikahna, dorakana teh kusarakahna. Tobatna Nabi Daud dan ditampi tobatna teh kaping 10 bulan Muharram. Jadi kira-kira nya mampu hiji tong neangan deui lirik-lirik nu sejen hiji we. Oh gitu. Cek teh si gado rek payu wae, aduh hiji oge meunang barokah eta. Gitu dah. Maka istri nak sedih, lamun di umat Kanjeng Nabi mah, di umat Kanjeng Nabi,
laya illu limroatin teu halal keur awewe alias haram keur awewe idza mata ahluhu di mana-mana maut keluargana ceurik leuwih ti 3 poe sepertina iki ayeuna hal padea mudah-mudahan dihapurkeun segala dosana ditempatkeun ku insyaallah dina tempat pang saya-sayana Al-Fatihah. Iya kan aku iya. Jadi bawa deui we. Iki ditinggalkeun lain iki kan awewe panjuruna oge. Awewe contohnya saja. Teh Elis ditinggalkeun maot dan ku bapa. Ceurik sepertina saminggu, ceurik sepertina 4 poe, haram keur awewe mah. Ari keur lalaki mah bebas. Keur lalaki mah bebas. Jadi lamun aya istri ditinggalkeun maot ku bapa sepertina atawa ditinggalkeun maot ku induk atawa ditinggalkeun maot ku saha we ke keluargana teu meunang leuwih ti 3 poe. Mun leuwih 3 poe 3 beuting hukumna haram, ceurikna teh haram. Kecuali lamun ditinggalkeun maot salakina. Lamun ditinggalkeun maot salakina mah eta mah halal ceurikna. Tapi dibatas. Sabaraha batasan waktuna nyaeta ila arbaati syahri nepikeun ka 4 bulan wa asro jeung 10 poe. Berarti sabaraha? 4 kali 3 20 120 tambah 10 130. Lamun suami ninggalkeun alias maot istri teu meunang ceurikna 3 poe teu meunang ceurikna 4 poe 5 poe sabulan 2 bulan 3 bulan sedihna kudu sabaraha lila sedihna kudu 130 poe. Maksudna lain cerik dulu itu sanes. Maksudna tina timimiti hiji dugikeun ka 130 nembongkeun sedih. Teu meunang make lipstik, haram teu make lipstik. Teu meunang make wedak, teu meunang make sesengitan, teu meunang make baju alus. Baju biasa we, baju naonnya? Daster lah, cacarulihan lah gitu lah. Cacarulihan. Namun sababna usabab idah ditinggalkeun maot lilana 130 poe. Beda jeung lalaki. Lamun istri abi maot rek isukna kawin oge teu naon-naon eta mah. Enya begitu. Lain semangat itu. Jadi keur istri mah aya aturan eta teh dina kitab Muhtarul Hadis oge aya. Ari kitab Muhtarul Hadis teh ringkesan dina kitab As-Sunanul Bukhari. Kitab Al-Imam Bukhari saseur-seur diringkes aya dina kitab Muhtarul Hadis. Itu dah. Jadi sawang deui perangan hawa nafsu teh ulah digugut deui. Rek indit digawe hoream perangan. Ngan ulah boga keyakinan urang digawe teh eta teh neangan duit. Sok dijadikeun keyakinan tarap aja daya. Eta digawe neangan duit. Hah? Sok ditekadkeun naon atuh? Waduh, bener. Jadi kurang indit digawe teh ulah diniatan neangan duit, niat naon? Niat ibadah we. Da milik jeung rezeki mah geus diatur ku Gusti Allah. Tingali pausan nur digawe tara sawahna lega. Bener teh? Wih, naon sababna milik jeung rezeki geus diatur. Subhanallah, bener. Eta ikhtiar kemana-mana neangan awet hasil wae. Naon sababna?
diniatan coba sambil ibadah we sambil ninggalian sugan teh doraka gitu aduh gitu nah sebabna seperti tukang icalan ulah diniatan rek neangan duit niat naon niat ibadah ku ngalaksanakeun ngajalankeun sunnah rasul duit akhirna menang ibadah nya seperti khusus ke bapak-bapak aya hiji pagawean aya hiji dosa anu eta dosa teh urang istighfar teu dihampura urang ibadah ku salat ku zikir teu dihampura kunaon dihampurana ku mikir keur marabat istri jeung anak jeung keluarga lain hasilna tapi ku mikirna kumaha isu keur hadir mikir weh lain masalah hasilna ku mikir ku ngarasa tanggung jawab ka keluarga ta eta teh ngahapus dosa anu eta dosa teu kahapus ku istighfar jeung ibadah nu sah pantesan urang gitu pikir kembali ke jadi kocak mikir rumah dia target penting ayeuna imah saha gitu mikir ya Allah gitu Allah mah bageun dan urang korek tinggal daek zikir maka tatkala zikir terutama seueurkeun zikir la ilaha illallah kusabab kuncina aya di dinya saur Kanjeng Nabi miftahul jannah wa hiya kalimatul la ilaha illallah surga oge kan surga teh kanikmatan akhirat 88 di dunia mah hiji kasarayaan ieu surga nu 88 kuncina naon la ilaha illallah komo atuh dunia nu 1% dibikin kasarayaan jadi hayang benghar hayang naon deui coba kahayang sih jadi hese nerangkeun aku ada mah hayang kawin hayang bawa ka bogo hayang loba rezeki hayang milik pokokna mah udah beunangkeun kuncina seueurkeun ngageder zikir la ilaha illallah eta kuncina ada zikirna hese mah nya heueuh hese we segala rupa singgenging teh eta kusabab saur Gusti Allah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub nu matak nentremkeun kana hate teh cuman zikir ieu mah loba mikir atuh da mikir waduh engke urang mun geus boga duit 1 juta rek meuli emas 2 gram ari teh teh boga duit 1 juta pas rek beulikeun emas segala meuli emas mending meuli beas mending meuli anu beak artos ih kan urang teh mah tudeng teh geus boga duit rek meuli emas poho da duitna geus beak naon loba mikir mending keneh loba zikir ari loba zikir mah seperti newak hayam atawa newak laut ari ku tenang mah nu aya di hareupeun teh bakal beunang aya hayam urang teh kur beuki tenang geus bener-bener tenang kakara hayam ditewak naon sababna beunang da tenang ari kuriweuh mah boboraah nu eueuh nu aya di hareupeun oge moal beunang ieu teh pimilikeun urang ieu hareupeun teh ngan kusabab urang hatena riweuh wae kadituna pasea akhirna nu rek kirim oge embung si eta na oge mending dibikeun deui ka batur mending di dahar ku urang gitu jadi loba batu umur teh tenang teh tenang loba pamikiran gitu jadi ku tenang ari katenangan teh kuncina teh teu aya sanes saur Gusti Allah kecuali ku zikir ku zikir kan teu aya anu agung salian ti Gusti Allah kecuali nginget-nginget nu maha agung eta teh agung
Jadi nu agung teh dua, hiji Gusti Allah nu agung, nomor kedua eling ka nu maha agung eta teh agung amalan teh. Sok diawas nyaeta wala dzikrullahi akbar, teu aya nu agung amalan kecuali zikir inget ka nu maha agung teh kabawa agung urang. Lamun urang loba ulin, loba ngariung jeung jalma nu suci, insyaallah pasti kabawa suci. Masjid di tempat suci, urang loba ka masjid, insyaallah bakal kabawa jadi jelema suci. Urang loba poho, gonglah ngaranna, loba gaul jeung tukang gapleh atuh kabawa gonglah. Gapleh gonglah. Aduh gitu. Ulin jeung nu payu sugan we kabawa payu. Kan palebah anu payu ulin jeung nu teu payu, aduh ai kabawa teu payu. Ulin jeung tukang bor kabawa henteu. Teu kabawakeun alhamdulillah. Teu kabawakeun nya ngalaman we beureung ngilu ngaragap beusi wae. Itu. Jadi kumaha pergaulan? Gaul jeung tukang pengajian kabawa ka pengajian. Jauh jeung Pak Ustaz Nurdin disebutna santri. Gaul jeung guru disebutna murid. Gaul di pengajian minimal urang aya hargaan di hadapan Gusti Allah. Jadi Allah mabageur. Gusti Allah mabageur ge maha. Ngan anu teu bageur teh urang teu daek ngadeuketan ka nu maha bageur. Jadi we atuh dihesekeun sagala rupa. Coba tatkala lamun urang hayang hirup beda ti batur, berarti tatkala batur sare urang hudang. Tatkala batur hudang sare. Balik. Iya mah batur sare ngilu sare, batur hudang ngilu hudang. Lain ada leung lah. Anu kacida mah batur hudang, batur sare, ngilu sare, batur hudang, ieu sare eta kacau itu. Kacau itu. Sing beda ti batur, batur sare urang mah hudang kene. Batur hudang, urang sarua hudang. Urang sare ieu itu. Ngan di antarana lamun urang hayang loba ilmu, lamun urang hayang loba harta, urang teh kudu nyugemakeun, kudu hikmat kanu jadi indung bapa. Hayang loba ilmu ieu kudu ngamuliakeun kanu jadi indung jeung bapa. Hayang jadi jelema beunghar ieu kudu nyaah, kudu ngamuliakeun, kudu ngahormat, kudu hikmat ka indung bapa. Tapi lamun hayang barokah ilmu nu tadi geus loba atau can loba oge, lamun hayang barokah ilmu, hayang barokah tina harta, kudu hikmat kana jadi guru sakitu beunang. Jadi duanana seimbang antara nu dua, nya loba nya barokah. Itu aduh we handai mim dina sasi Muharram teh nyaeta mujahadatun nafsi merangan hawa nafsu. Cacak-cacak perang leutik mawa senjata, lamun maot disebutna maot syahid. Komo lamun urang dina perang anu badag ieu ngalaksanakeun turut tumut ka Gusti Allah. Nu penting urang geus ngalangkah berjuang tatkala eleh oge pasti bakal mulia di hadapan Gusti Allah. Entoslah intina mah gitu. Intina mah seueurkeun zikir, bade zikir naon oge bebas nu aya dina wataman. Ngan nu pang afdol mah teu aya sanes kecuali afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Saur Kanjeng Nabi ti zaman kuring nepikeun ka nabi-nabi samemeh kuring pang afdolna dengan hiji la ilaha illallah. Atuh dah hayang maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula. Urang mah kantos dialihkeun dina salat tasbih. Setiap saat salat tahajud. Sabaraha? Subhanallahna 300, alhamdulillahna 300, Allahu akbarna 300. Langkung seueur jabanding dilebetkeun kana salat.
Jadi ulah aya kalimat geus asup tarekat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar justru leuwih loba malahan mah salat tasbih tiap penting lain malaman nisfu saban hungkul gitu enakna gaduh guru ruhani teh urang teh katari semakin urang cinta semakin urang ngamalkeun bakal katarik dina ibadah katarik dina kesenangan bakal katarik dari jalmi beunghar malain beunghar ku harta lain beunghar ku imah loba pabalata sanes aji deh teh gelisah we galau bener deh bener mobil boga sawah namanya kontrakan loba nah pasti di dunia mah masih jelema nu beunghar beunghar oge pasti bakal ngalaman sedih ngan eta anu katingali ku jelema teu ngajamin mana buktina jelema nu geus baleunghar loba anu korupsi tapi anu senang anu beunghar nu sanjana mah mana ieu hate ieu senang hate senang masing teu boga naon ge senang senang heuh eta cara menjadi masalah teh kumaha carana nya teh aya sanes kecuali zikir tatkala zikir la ilaha illallah teh ye terjemahkeun heula ku otak urang bahwa teu aya naon teu aya nu diibadahan illallah kecuali Gusti Allah teu aya nu dipenta illallah kecuali Gusti Allah teu aya nu dipuntangan illallah kecuali Gusti Allah teu aya nu setia ka urang illallah kecuali Gusti Allah teu butuh ka sasaha kecuali butuh ka Gusti Allah teu aya sanes aya pangeran hungkul teu aya nu dipika butuh teu aya nu setia teu aya nu mere teu aya nu ngurus teu aya sagala rupa kecuali Allah hungkul urang boga indung jeung boga bapa teu setia ninggalkeun naon ngaran urang boga anak ninggalkeun anak awewe dibawa ku salakina ayeuna boga anak lalaki angger da bakal papanggih jeung maot bakal ninggalkeun atau ditinggalkeun urang boga harta angger harta mah titipan pasti bakal ninggalkeun atau ditinggalkeun ku urang terus nu setia ka urang saha nu setia ka urang mah Allah hungkul urang bersedih urang keur sorangan baheula disarengan dirizkian dimilikan terus gaduh istri terus gaduh suami disarengan terus gaduh budak disarengan boga ijuk disarengan keur senang disarengan keur sedih disarengan nu setia mah mung Allah hungkul tatkala asup ka jero kubur curiglah istri atau suami atau anak atau induk curig bapak tatkala dikubur daekeun teu setia saha nu bakal setia ngabarkan mung Allah hungkul mata ulah nya-nyakeun kanu setia saenyana ka urang hungkul pertanyaanna tadi rek merangan hawa nafsu moal seueurkeun sholawat salah sahiji ibadah nu moal ditolak ku Gusti Allah teh nyaeta sholawat sholawat moal ditolak sholawat mah moal ditolak pasti diterima urang ngadoa pasti ditolak lamun ngadoa urang hilap maca sholawat eta doa teh mudzabdzabina bainas samai wal ardi ngagantung antara langit bumi balik deui tapi lamun maca sholawat mah urang maca sholawat sawangsulan Kanjeng Nabi maparinan rahmat ka urang 10 urang maca 10 maparinan rahmat 100 urang maca 100 maparinan rahmat 1000 urang maca 1000 maparinan rahmat 10.000 abi mah ditugaskeun ku pangarsa Abah maca sholawat tiap wengi teh 1641 Bani Hasyim Allahumma sholli ala nabil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima Allahumma sholli ala nabil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima eta ditugaskeun teh manya teu buat 100 acan ari ngaku cinta ka Kanjeng Nabi ari sholawat tara ari senang hayang beunghar hayang ari sholawat tara zikir kedul nyawayah nawe da urang mah patokan senang patokan rezeki teh ku tanaga jeung kuota ulah jadikeun patokan
Nah, nu kudu jadi patokan, teh seueurkeun we ibadah, seueurkeun zikir, digawe cek paribasana 8 jam bisa jadi buruhna leuwih badag tibatan batur anu 20 jam. Meh senang. Seueurkeun zikir, seueurkeun nyaketkeun diri ka Gusti Allah, tos caket masagala dipasihkeun. Katos teh. Hapunten kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Mudah-mudahan orang sadayana digampilkeun, dilancarkeun segala urusan dunia sumawana urusan akhirat. Pamugia urang sadayana tiasa ikit cibu ngiring bingah di sina rasa dzikirna kunaon. Wabil khusus kangge almarhumah keluarga urang sadayana khususna padea mudah-mudahan sing dicaangkeun mudah-mudah pamugia sing diampunkeun sagala dosana disarankeun sareng sadaya ahli silsilah ditempatkeun dina riyadhatun min riyadil jinan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allah. Salatullah